Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Nur Fadilah Syahda. Abdi perwakilan di kelompok 10. Abdi tesorangan. Abdi sareng baturan abdi nyaeta Anissa Agustiana. Abdi jeung baturan abdi di kelas 2A PGSD. Ayeuna abdi arek macakeun fabel nu judulna Gagak Hayang Kapuci. Gagak hayang kapuci, aya gagak maling dendeng ti pangoean. Geleber hiber gagak bari ngaheum-heum dendeng kana tangkal di sisi lembur. Kabeneran harita teh katempo ku anjing nu kacidak kabitaeun, da pukul ka beukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi saenggeus anjing aya di handapeun, boro-boro ditanya, teu direret-reret acan. Anjing mikir piakalen supaya dendeng teh kapimilik ku manehna. Saenggeus manggih anjing ngomong, "Euleuh, aya manuk ku alus-alus teuing, pamatukna panjang, buluna hideung, ani lemes kitu. Manuk naonnya ngaranna kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge ku si gagak. Tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak teh atoheun pisan. Manehna kungsi bebeja. Yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui, asa hayang ieu ngabagi dendengna jeung anjing ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo banget gagay marah meh saenggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna pasti usahan hasil. Cek pikirna deui, naon hesena muji-muji keur ngahonta kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing ngomong. Lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna ngan rumah sawe sorangan masa penuhina saumur-umur kudu ngadunungan sare digolodog rajin manggih hakanan oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-denge suarana mah nya moal meureun panasaran teuing mah. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak pohok karena heum-heum dendeng ngan moal disada. Gak, atuh barang enak pamatukna barang puk we. Dendeng teh murag, anjing gacang nyantak dendeng nu murag teh tuluy dihakan di nu bala. Gagak nu ngarasa hanjakal teu ditoli-toli acan. Sababaraha jongjonan gagak teh cindekul we. Dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing nuju bebeakan teh hayang dendeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dendeng nu disantup ku anjing tadi. Nya, pesan moralna nu bisa ku urang pot nyaeta, lamun boga kadaangan kudu daek babagi ka anu lain serta ulah ngarasa gede hulu ku pamuji batur nu can puguh bener. Kudu jadi jalma anu nyaah kana sorangan sebab pasti ngabogaan kaluwihan anu beda ti nu lainna. Nya, entos sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi